bener daun samput teh lumayan geus loba. Geus kaburu ku si neneng di uneuran. Tapi kurang keneh ieu teh keur bekeleun isukan ka itu piknik ka Lanud urang teh ieu teh ah ngeuner deui ka kebon ah. Ieu simpenna di dieu. Garaneng domba teh siga nu cari paraban wae. Piraku tadi teh seubeuh kitu. Kacida awog-awog teuing dona teh. Kawarogan abong kene satu. Neneng. Naon ari sia eta daun sambar dikamekan. Eta rek diuneran ku aing kurang keneh koplok sia mah. Naon rek baraban domba tah? Oh, maraban domba satek teh kebiasaan sia mah. Karunya tinggal diganeng tadi bere para beureun ku manehnya. Bere parab sia teh. Aing ngabeake ya daun sampe aing. Geus atuh rek didahar di jeung domba. Meni nyahoanan sia mah. Koplok teh juk dibikon ka domba itu diuner ku aing yang Wae urang mah karunya we tah domba maneh. ah nyahoanan ku Ganeng, teh. Ngomong gerak ka aing. Aya daun sampe kitu koplok. Oh aing mah rek batok tuh. Oh jangan manda. Ade oge si aing mah lieur aya Tah mah. baraban domba tah. Masalah. Tah ganti untuk tah untuk domba. Masalah bat lo. Dasar neneng. Koplok. Kasar si Ida. Masalah aing mah haat. Pangmarabankeun domba ganeng. Ngaingankeun pagawean manehanana. Nah, cicing saung geura ah. Sugan we aya Mang Edi. Mate bejak si Ida sia ku aing mah. Ah aing mah. Digaan wae si Ida na ka si Edi geura. Urang erek kebaikan ditarima. Atuh ngalah daun sampel kitu ayeuna mah ah. Aing mah teh dibere ku si Ida na ge bieu. Ngabelaan tuh gara-gara domba tuh belah ka domba iko orang pelit geura. Aduh samput teh ah mana di tangkalna ieu ah naik ah wah hese euy mananya tah ieu we ah belah dieu ah hese deui goblok si Ida dasar kalung sia. Sa si neneng euy. Buah-buah ngacak-ngacak kebon aing makaning daun sampe aing yeuh. Kurang keneh ya urang. Tampo heula ah. Si diacak-acak euy si eta teh jelemana kitu geuningan. Sok julid wae ka aing teh si koplok neneng mah. Tampo heula ah. Besi janjani si Edi di ongkok. Awas ya ku aing. Tampo sa disusul sia ka kebon. Goblok teh sa neneng. Ting lamun si neneng di kebon aing. Boboganya si Edi kadeuleu tempokeun ku aing genyur teh sia neneng maneh. Tempo sia ku aing mah tong ditanya ijah sia neneng ku aing mah komo kebon aing acak-acak mah kieu tah ku aing dah. Tah ku aing mah ujek tiga tahu tah kita japer kedel ku aing mah tempokeun we sia neneng macam-macam ka aing mah. Jiga heueuh kebon aing jiga ledeg kitu euy. Aduh euy. Uner sia mumpung si Ijana. Ngabelaan domba ari aing teh dibere sia. Kesal. Ting atuh Kang Edi bantuan terojol ka dieu Kang Edi. Amana di ah. Aduh neneng, ari sia eta naon? Meuni ledug eta kebon sampe aing koplok. Katingalina aing keur naon sia? Ari sia kita sae eta mun daun sampe aing. Bongana bieu teh dibere. Goblok teh sia eta naon eta? Mana sasa ke aing? Dia sia ngomong si Edi mana sia? Tangan keserangan aing mah teh janji. Edi, goblok sakaluan maneh. Jigana maneh di sini jeung si Edi nya ngalah daun ieu daun sampe nya. Minggus ah aing mah mah mantok sia teh tuh. Mana? Mantok sia. Macam-macam wae sia. Beres sok wae neneng. Kok mana naon sih? Ai. Sia, koplok teh sia.